tak eta sate acan ngaos ku Haji Aden teh di minangka diiklankeun ieu teh keur baheula mah Haji Aden teh jebatna teh bapak teh kabuya ulin teh lamun dina ieu mah ieu teh asa kalanceuk da bapak teh ti budak teh ku buya cenah kitu da ieu mah ku apa teh nyebatkeun apa teh ka pangarsa apoha ku apa teh ieu mah ti budak sagalana tamplok pangarsa apoha teh tamplokna kabuya udin saur anjeunna kapun lanceuk itu ilmu bilagahna maca kitabna sagala rupa ilmu tamplok kabuya saur Haji Aden malahan mah lain ngajina unggul anu tamplok teh kagelut-gelut nage cenah tamplok ka dieu saur Haji Aden eta apa jiga kieu abdi ditonggon kieu murungkut urang lamun dikitu-kitu kumaha kitu urang mah teu apaleun ai kitu urang ieu mah murungkut saur pangarsa Haji Aden sagalana pangarsa apoha tamplok teh ka apa ieu di mana-mana di Bojong pangarsa apoha teu damang pangarsa apoha ka Mekah tah pangaosan di Bojong di Jelegom teh digentos teh ku apa pangaosan di Buya di Mencut Buya anu menuju alit keneh itu tah di mana mah Buya ka Malang Buya ka Mekah tah ngaos di Mencut teh ngaos ihya teh ku apa ente mah teu ngalaman santri anu baheula mah pasti ngalaman ngaos di Mencut anu sore-sore tah pami Buya menuju ka Malang Buya ka Mekah teh ku apa jadi apa mah ku apa dipikanya nanaon teh kudu ka apa ku Buya oge Buya pami ngaos teh ngawakilkeun teh ka apa pangaosan di Mencut pangaosan di Jelegom di Bojong sehingga amanatna ge pangarsa apawa di mana-mana kuring maot tah ieu ngaji teh tuluykeunna ku Udin termasuk pengajian di Mahmud oge di piwarangna mah saur apawa di piwarangna ku apa ngan apa mah nalipak maneh ya eta ngarendahkeun diri teh urang mah jo atoh ya aing mah dititah ku guru wais kan kitu nya ari apa mah nalipak maneh apa nya ku jelema kieu putra-putrana ge masyaallah sapertos kitu munur apa eta upami ngawa apa harita baseuh keneh apaha parantos muli nyata saur Haji Aden gitu surah pangarsa akang gitu nu sakumaha ngaji hanca apaoha teu nu biasa nuju aya apaoha digentos ku usaha sadayana ge pada terang ku Buya Udin kumaha eta we nu biasa ngan barang begitu ngaos apa tara kadinya ngawitan mah nya kadinya kadua katilu mah tara mas kamana Udin saur apa ulin mana apa Udin aing ngobrol ka abdi cenah urang teu pantes eta putra sakitu masyaallah kitu nyebat urang mah jolege urang aing teh kapake kan ya urang mah kitu apa mah kitu menurutkeun masyaallah matak sakabeh ajengan ge nyebutkeun teh moal aya jiga apa jiga nama euy sadunia mah cenah apa ku model kieu teh itu tawadhu masyaallah saking caketna apa sareng pangarsa apoha pami nuju boboge dikeukepan
dikekeupa ngaju bobo dikekeupa apa teh mencatan apa oha dengan urang nya lamun sok dipiwarang ku guru pencetan ya cetan tah ari anu bener mah ada urang mah aya mencetan bobo lompat kabur gitu nah eta mah murid goblok gitu ari anu nyaan terus gitu. Entah acan dipiwara angkat mah terus nepi ka subuh ge di dinya. Tah saurna apa teh mencetan teh ya nepi ka reup di dinya kitu we. Bebek teh kumaha ku apaoha digolerkeun. Dikekeupan. Ari ieu mah saur apa pas gugah-gugah teh. Saha ieu di. Ai teh pangarsa apa? Ada waktu sababaraha apa di bangsa 3 tahunan deui bade kapupus pas begitu terus Idul Fitri kan sok jarah poha ras meureun curhat menjadi murid kan janten guru apa ya Islam juga anu tos tekian padahal nyupiran ku anjeun teh kasorean heula biasa terus ka bojo ngobrol terus wartos ka apa tuh kieu anjir ka dieu nukang dijampe ku pangarsa apa geus kitu teh ditangkep di tukang ka tingali ku sararea Umi da sidik lebaran teh Umi ditangkep bari nangis duaan menyebutkan itu ya kita malah lain penyakit samanea mun urang mah aku jiga kitu caketna teu murid sareng guru teh jiga kitu apa masyaallah mata karasa karomahna apa tah aya orang Cigonewah ya aya ke di mana-mana boga bisnisna rada pagujud, rada telat gitu. Jarah ka apa akoma. Balik teh langsung we. Ieu deui. Naon maju deui usaha. Jiga kitu karomah apa. Karasa lah karomah apa. Ya? Karomah apa. Pek we. Ai batur mah biasana di mana-mana dikantunkeun ku guruna tentos we kacau. Ya? Goyang gitu. Iya masuk gerak dikanturkan ku apa teh juga aya we nya. Keur kamari pas jabat teraja Haji Asep itu orang marga Asih. Ieu mah asa aya apa? Eta kitu karomah jiga kitu. Henteu goyang di dieu mah. Karena tahaddusan bin nikmah ieu mah keur nyaritakeun inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmah. Ente goyang dari suruh tilu mah. Apa angkat teh, ya? Apa ngalih tempat teh? Jika ayah. Alhamdulillahirabbil karomah apa? Yo, lain ngagogoreng, anu sejen mah di pasantren anu sejen di mana-mana dikantunkeun ku sesepuh teh goncang heula, ya teh lumayan puluhan tahun mah goncang heula. Jadi minang karek jika ti awal deui ngoronang deui karomah apa jika aya we apa jika masyaallah eta kumaha urang mah unggal poe tahlilna oge atoh boga guru jika alhamdulillahnya tahlil tara pegat alhamdulillah jadi urang mah hola unggal poe aya tah mah hola nu eta engke bulan naon eta Hafid Hafid akhir eta mah akbarna ieu mah asgorna bahasa unggul padahal ieu akbarna ieu alhamdulillah urang antum nahlilan naon maksudna sosoro
ngarah teu urang kabarokahan ku anjeunna.